Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram. Kamari urang kakarek nepi kakeun nungtungan muqaddimah teh. Jadi ditungtung muqaddimah eta yen urang perlu mika cinta mahabbah ka dzurriyyah Kangjeng Rasul, ka para habaib terutamina, bahkan sing saha jalma anu mika cinta ka para habaib ka dzurriyyah Kangjeng Nabi, maka eta jalma bakal dipika cinta ku Gusti Allah. Sabalikna sing saha jalma anu teresep ijid ka para habaib ka para dzurriyyah Kangjeng Nabi, maka jaga dina poenan kiamah di akhirat ku Gusti Allah bakal dialungkeun, dibabetkeun, dijungkelkeun kana neraka. Nauzubillahi min dzalik. Anu saterusna wa qauluhu jeung ari dauhan kinadim mandumatan lafad mandumatan aye tegasna kana nadzoman arjuzatan baharojaz tufidu fin nikahi naon anu maedahkeun dina masalah nikah. Aye fi huquqi zaujaini tegasna dina pirang-pirang hak salaki jeung pamajikan. Wama jeung perkara ya ta'ala ko anu cumantel ieu perkara bidzalika kana itu huququz zaujain, bidzalika kana itu hak salaki jeung pamajikan. Min adabid dukhuli dina pirang-pirang adab-adaban asup naon ya, wal walimati jeung walimah, wal wat'i jeung wati wa kaifiyatihi jeung cara nawati, wa ghairu dalika jeung liana eta anu madkur jeung liana anu geus dicaritakeun. Wati teh ceuk kamari bocoran teh wati teh bahasa urang mah sebut we lah upacara adat gitu antara salaki jeung pamajikan ta wati. Arti meureun lah ta pokona meudah moal jauh teu kadinya. Anu saterusna summa innan nikaha kari-kari sanyana ari nikah ta'tarihi al ahkamul khamsatu eta anyar datang kana nikah naon al ahkamul khamsatu pirang-pirang hukum syara anu 5. Nah, jadi hukum nikah teh aya 5 model, aya anu haram, anu sunnah, anu wajib, anu makruh, anu wenang. Ya di kapayun kabahas. Di payun kabahas summa yakunu eta bukti nikah wajiban eta wajib hukumna. Nah, jadi hukum nikah teh aya 5. Nu kahiji nyaeta nu wajib, nu kumaha cenah wadzalika jeung ari itu nikah anu wajib fi haqqi man eta dina hakna jalma qadaro anu kawasa ieu jalma alaihi kana nikah wa khofa jeung sieun si jalma azzina kana zina bitarkihi kalawan ninggalna nikah. Nah, hukum nu kahiji aya anu wajib nikah teh nyata di hakna jalma
kumaha cenah misalkan ya wajib teh si lalaki teh geus mampu geus kawasa geus cukup pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah, boh cukup boh siap dina zahirna dina batina komomun ayeuna makan nikah teh tah teu jeung rupiah malah ada ku zaman ayeuna mah kitu tah ieu mah geus cukup misalkan geus siap lah, siap dohir siap batin siap biaya pokona mah tinggal prak we. Terus deui lamun misalkan teh mah teu gagancangan kana nikah kitu nya si jalma nu geus cukup eta teh sieun cenah tergelincir kana zina gitu paur lah lamun teu diburu-burukeun mah bisi malengos kana zina gitu bisi nyengsar nyasarnya paur kana zina gitu maka eta nikahna eta dihukuman wajib nikahna lamun geus cukup geus siap sagala rupana zahir batin biayana sagala rupana jeung deui lamun teu digagancankeun lamun teu buru-buru nikah misalkan teh mah paur eta teh si jalma teh dikhawatirkan lah gitu dikhawatirkeun sieun gitulah sieun lamun kusabab ninggalna nikah eta sieun tergelincir kana zina gitu maka dihukuman nikahna eta wajib cenah tah nikahna eta wajib wa khofa az-zina bitarkihi jeung sieun si jalma kana zina kalawan ninggalna nikah jeung sieun si jalma kalawan ninggalna nikah jeung sieun si jalma kana zina kalawan ninggalna nikah wa yakunu jeung bukti nikah manduban eta sunnah hukumna wadzalika jeung ari nikah anu manduban fi hakiman eta dina hakna jalma roja anu miharep ieu jalma annasla kana naon kana boga turunan walam yakhaf jeung henteu sieun si jalma az-zina kana zina bitarkihi kalawan ninggalna nikah rogiban fihi naharasep si jalma dina nikah amla atawa henteu walau qata'ahu jeung sanajan megak ke nikah kasih jalma ana ibadati ghairi wajibatin tina ngalakonan ibadah anu lian wajib. Jadi anu hukum nikah anu kaduanya eta sunnah, kumaha cenah nya eta di mana jalma nikah ieu mah kusabab hayang boga turunan gitu. Ieu mah nikah teh lain kusababna naon? Lain kusabab naon? Serba cukup gitulah, serba sagala aya gitulah. Tapi ieu mah nikahna ieu si jalma teh kusabab hayang boga turunan jeung deui lamun misalkeun teh mah eta si jalma ninggal kana nikah. Jadi moal mun cara piling teh mah lah moal kudu malengos moal kudu tergelincir kana zina gitu. Lam yakhaf az-zina bitarkihi jeung hanteu sieun si jalma kana zina kalawan ninggalna nikah. Rogiban fihi amla naharasep si jalma dina nikah atawa henteu. Ieu mah si jalma teh kawin teh da disebutkeun hayang-hayang teuing da teu hayang, misalkan teh mah teu hayang-hayang teuing disebutkeun mung da teu mungpuh ge hayang kitu ngeuni mah jalma teh kawin teh kusabab hayang boga turunan we tah maka lamun nikahna eta si jalma samudalkeun kitu hukumanna sunnah gitu. Kusabab hayang boga turunan aing tadi mah kan wajib mah geus cukup serba cukup sagala rupana ditambah deui sieun. Lamun ninggalna nikah teh sieun tergelincir kana zina maka wajib hukumna. Ieu mah nu kadua mah sunnah nyaeta
nikahna ieu kusabab hayang boga turunan. Disebutkan dah hayang-hayang ting nikah tidak karena kawin tidak puguh gecan pati hayang-hayang ting misalkan tema sebutkan mung da puguh geus rada hayang ieu teh ngan ieu mah nu ngebetna mah kusabab hayang boga turunan we nikah teh rogiban fihi amla na resep si jalma dina nikah atawa henteu gitu. Tapi nikahna itu kusabab hayang boga turunan maka cenah sunnah kana eta. Saterusna wa yakunu makruhan jeung bukti nikah eta makruh hukumna wadzalika jeung ari nikah anu makruh fi hakiman eta dina hakna jalma la robbata lahu anu hanteu aya karesep kasih jalma fiha dina nikah ka awewe wala yarju jeung hanteu miharep si jalma naslan kana turunan wayak to'uhu jeung megatkeun itu nikah ka si jalma na ibadati ghair wajibatin tina ngalakonan ibadah. Jadi anu katilu mah hukum nikah teh aya anu makruh nya eta nu samodelkeun kumaha cenah nu makruh teh nya eta misalkeun teh mah ieu mah kawinana teh geus mah kawinna eta teh teu miharep boga anak atau boga turunan teu ngarepkeun boga anak gitulah ngalakonan nikah eta teh ditambah deui henteu resep si jalma teh karena nikah teh gitulah mung gitu tapi kunaon kawin atunya ai teu resep mah atawa teu bogoh misalkeun teh mah jangan dikawin atuh komo bari mung boga turunan mah da makruh eta cenah hukumna nikahna eta la rogbata lahu piha wala yarju naslan jalma anu hanteu kares anu hanteu aya karesep si jalma dina nikah ka awewe jeung hanteu miharep si jalma karena boga turunan kawin tapi teu bogoh ditambah deui teu miharep boga anak tapi kok bisa kawin urangnya lamun aya gitu meureun da dari hukum akan kitu bisi aya wae kan kadang-kadang buat teuing kawinna dipaksa kusabab terlilit hutang tapi kan ari kawin mah ulah aya unsur paksaan kata ieu mah teu resep teu bogoh kawin kasih eta tidak jeung di teu miharep boga turunan makruh tah cenah nikah hukum nikahna eta di hukuman makruh. Nusa terusna wayakunu jeung bukti itu nikah mubahan eta mubah wadzalika jeung ari itu nikah anu mubah fi hakiman di hakna jalma lam yakhaf azina anu hanteu sieun si jalma kana zina walam yarju jeung hanteu miharep si jalma naslan kana turunan walam yaqta'ahu jeung hanteu megatkeun nikah ka si jalma an ibadatihi an ibadatin tina ibadah ghairi wajibatin anu lian wajib anu kaopat mah nikah eta aya anu dihukuman mubah anu kumaha cenah ieu si jalma lamun misalkeun ninggalna kana nikah teh mah teu matak malengos atawa tergelincir kana zina cenah kitu jeung deui si jalma teu ngarepkeun kana boga turunan gitu maksudna nama nikah teh apal ari apalna nama ibadah gitu kan parentah Gusti Allah parentah Rasulullah sunnah Rasul tapi ieu mah nikah teh arah-arah ku sabab ngajalankeun ibadah ngajalankeun parentah Rasul tapi teu miharep kana boga turunan mah gitu makanya tadi hukuman mubah cenah sapertikeun kitu mubah wenang wae lah gitu diwenangkeun teu jadi masalah gitu ari mung boga anak mah meureunna kumaha we carana dina wadzalika fi hakiman lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqtu jadi teu ngarepkeun turunan
kawin tapi memboga anak, memboga turunan. Aya kadang-kadang mah. Tapi ya meureunaan matak diayakeun hukumna oge. Ya bisa jadi aya wae. Teu jelema nikah tapi teu ngarepkeun boga anak, teu ngarepkeun turunan. Mubah wenang naon. Anu saterusna wa yakunu muharraman jeung bukti nikah eta anu diharamkeun. Wadzalika jeung ari itu nikah muharraman anu diharamkeun teh fi hakiman eta dina hakna jalma yaduru bil mar'ati anu ngamadaratkeun si jalma ka awewe ba'da waqi sabada wati nafaqatan dina nganafaqohanana au kasba muharramin atawa kasab anu diharamkeun walau li rogibin jeung sanajan ka jalma anu mikaresep lam yahsya anatan anu hanteu sieun teu si jalma kana zina. Nah jadi ari anu haram mah anu kalima mah nikah nu dihukuman haram teh misalkan aya lalaki jeung awewe kawin we silih bogoh silih pika bogoh silih pika resep walau li rogibin geus sanajan ka jalma anu silih resep pika resep tah ngan misalkeun teh mah sabadana eta geus kawin sabadana diwati terutamana eta si lalaki teh ngamadaratkeun ka pamajikanana teh ngamadaratkeun kumaha saeusna diwati saeusna diwajiban teh lah kitu saeusna kawin gitulah di parabanana teh ku nafkah atawa nafkah hasil kasab tina anu haram kan ngamadaratkeun eta ka si awewena maka nikah nu saperkeun kitu diharamkeun cenah. So kumaha coba sadajan ka jalma nu bika resep bogoh mah bogoh da puguh mata kawin oge meureunnan ngan ieu si lalaki teh saeusna prakawin teh ti sapanyang prakawin teh maraban anak pamajikan teh kumenang madog kumenang begal kan eta meureun nganafakahanana ku hasil haram kasab anu haram ngamadaratkeun ka awewena samodelkeun kitu maka dihukumanana nikahna eta haram nu diharamkeun nikah diharamkeun mahatnya misalkan aya salaki pamajikan ti sapanyang prakawin nepi ka kiwari misalkan di parabana teh ku duit haram ku kasab haram ngamadaratkeun kan eta berenang ka pamajikan naudzubillah ya tuh. Jadi ayat 5 wajib sunnah mubah makruh haram anu saterusna wazada wahada taksim jeung ari babagean hukum nikah yajri eta berjalan misluhu fil mar'ati naon misilna di awewe wazada jeung namahan Ibnu Arafata saha Imam Ibnu Arafah wajhan kana wajah akhor anu sejen atau anu lian fi wujubihi alaiha dina wajibna nikah kasih mar'ah wa huwa ajzu ari wajah akhor eta apesna mar'ah anku tiha tina kadaharanana mar'ah wa'adha musatriha jeung hanteu nutupanana mar'ah bi ghairihi kalawan liana nikah wa ila hadhil aqsam jeung kana ieu pirang-pirang babagian hukum nikah al khamsati anu 5 rupa asyarul alamatu ngisarahan sa Syekh al-Alamah al-Hadari rahimahullah ngisarahan
Syekh Al-Alamah Al-Hadari biqaulihi kalawan dauhanana wa wajibun jeung eta wajib alal ladzi yahsyazina ka jalma anu sieun tina kana zina tiba kana zina tazawwaju ari kawin bikulli halin dina saban-saban tingkah amkanan anu ngamungkinkeun ieu hal wazida fin nisa jeung ditambahkeun di pirang-pirang awewe faqdul mal naon sepina harta walaisa munfikun jeung hanteu aya naon munfikun teh mere nafaqah siwar rijal salian ti pirang-pirang lalaki wa fidyain jeung di lebarna wajibin ibadah lebar wa fidyain jeung dina lebarna wajibin ibadah anu wajib wan nafaqah jeung dina nganafakahan minal khabisi tina anu haram hurmatun ari haramna nikah mutafaqqah anu disepakatan. Jadi mana doman Imam Al-Alamah Al-Hadari teh sami nyarioskeun hukum nikah anu 5 gitu, anu wajib, anu sunnah, anu makruh, anu naon di anu haram ngan imam pedah bentukna nadom gitu. Lirogi bin pikeun jalma anu hayang nikah auroji atawa anu miharep naslin kana boga turunan yundabu disunatkeun nikah tuh kan ieu pedah bolak-balik dalam bentuk nadom. Wa in bihi jeung sanajan kalawan sabab nikah yudhi'u ngalalebar si jalma malan kana mala yajibu kana ibadah anu hanteu wajib. Wa yukrahu jeung makruhna nikah in bihi lamun dilalebar yudoyai kalawan sabab nikah an-naflu tegasna dilelebar naon ibadah sunnah walaisa fihi bari hanteu aya fihi di eta jalma rugbatu naon resep nikah au naslun atawa turunan wa inin tafa jeung lamun teu aya ma naon perkara yak tadi anu ngarepkeun perkara hukman madho kana hukum anu geus kaliwat jazaan nikahu maka wenang naon nikah bisa wiyil murtado kalawan sami-sami anu dipikaridho. Jadi masih kena nyarioskeun eta hukum nikah gitu sunnah nu makruh nu mubah. Saterusna waktu lipa jeung diikhtilafkeun halin nikahu naha ari nikah afdalu eta anu leuwih utama wa takhalli jeung naha ari nyepen lil ibadati pikeun ibadah afdalu eta anu leuwih utama warroji'u jeung ari kaul anu roji annal afdala sanyanyana ari anu leuwih utama al jam'u eta ngumpulkeun bainahuma antara dua nana lianna nikaha karena sanyanyana ari nikah laisa manian eta hanteu aya nikah eta anu nyegah minat takholi tina nyepen lil ibadati pikeun ibadah wa qad taqarrara jeung teman-teman geus tetep anna arkanan nikahi khamsatun naon sanyanyana ari pirang rukun nikah eta aya 5 ya rukun nikah masukna rukun nikah mana cenah anu 5 teh al akidani tegasna 2 jalma anu akad nikah wa huma ari akidani 2 jalma anu akad nikah teh azauju nyaeta salaki wal waliyu jeung wali nikah wal maqudu jeung anu diakadkeunana alaihima kana duanana wa huma jeung maqud alaihima azzaujatu eta pamajikan wasidaku jeung mayar mas kawin
naso kalawan ucapan anu jelas kama fin nikahi tasmiyati saperti dina nikah anu disebut mas kawin au hukman atawa dina hukumna kama saperti fin nikahi dina nikah at-tafwid tafwid naon tafwid teh masrahkeun diri wasigotu jeung segat nikah wal mahru jeung ari mas kawin wasigotu jeung segat nikah wazaujani jeung dua pangantena summal waliyu tuluy wali nikah jumlatul arkani eta jumlah pirang-pirang rukun nikah rukun nikah teh aya lalaki panganten awewe wali nikah aya mahar saksi jam kabul tah ngan dina rukun nikah eta aya semacam kayak perbedaan pendapat. Jadi maksudnya dina rukun mah lir ibarat rukun salat teh misalkan dina kitab ieu mah rukun salat teh 17 dina kitab anu sejen mah 11 gitu kan. Hanya perbedaan teh misalkan teh mun dina salat mah naon teh misalkan teh mah cengkat tina sujud diuk antara dua sujud tumaninah di antara dua sujud dan aya anu dipisah eta teh di hiji-hiji aya anu dihijikeun gitu dijieun hiji rukun tah yoge dina masalah rukun nikah oge azau aya anu dipisah misalkan rukun kahiji panganten lalaki kadua panganten awewe tapi aya dina keterangan anu sejen pendapat anu sejen luka hiji aya panganten lalaki jeung panganten awewe gitu tapi maksudna mah kadinya dinya keneh eta keneh gitu rukun nikah mah panganten lalaki panganten awewe wali nikah saksi mahar atau mas kawin ijab qabul eta rukun nikah anu saterusna lakin tetapi qala al-Khattabu ngadawuh saha Imam Khattab rahimahullah amin ya Allah ya rabbal alamin adzahiru ari kaul anu dhahir anna zauja sanyana salaki wa zaujatu jeung pamajikan ruknani eta rukun nikah duanana li anal haqiqatan nikah karena sanyana hakikatna nikah innama pastina tujadu dipanggihan bihima kalawan duanana zauj jeung zaujah salaki jeung pamajikan wal waliyu jeung wali ari wali wasigatu jeung segat syartani eta syarat duanana aeli hurujiha tegasna karana kaluarna wali jeung segat andzati nikah tina zatna nikah wa amas sidak jeung anapun ari mas kawin wa syuhud jeung pirang-pirang saksi fala yang bagi mangka henteu misti aduhuma naon milang-milang nasidak minal arkani tina pirang-pirang rukun nikah wala minasyuruti jeung henteu tina pirang-pirang syarat nikah li wujudin nikahi karana wujudna wujud nikah bidunihima kalawan teu aya duanana sidak jeung syuhud mas kawin jeung saksi li annal mudhirra karana sanyanyana anu ngamadaratkeun isqatus sidak ki eta ngagugurkeun mas kawin wadukhulu jeung asup kana nikah bila syuhudin kalawan teu aya pirang-pirang saksi waqad nadoma jeung teman-teman geus nganadhomkeun al-alamatu saha Imam al-alamah al-muhaqqiq Abu Abdillah Syekh Abdullah Sayyidi Muhammad ibnul Faqihil Mudarris Sayyidi Muhammad bin Faqih al-Mudarris Sayyidi tegasna Sayyidi Muhammad ibnul Faqih Muhammad bin Faqih al-alamati Abil Qasim alamah Abi Qasim ya panjang amat nyana
Bil Qasim bin Saudata rahimahullah, bin Saudah rahimahullah, kana perkara istadharohu anu geus menta bantuan kana perkara al khotobu saha Imam Khotob rahimahullahu rahimahumullahu bi qaulihi kalawan dauhanana innan nikah sanyana ari nikah hukmuhu ari hukumna nikah annadbu eta sunnah ala netepan masoha netepan kana kaul anu soheh ieu kaul min madhabina tina madhab urang sadaya wanukila jeung ditukil ieu perkara ruknahu ari dua rukun nikah zaujani eta dua salaki jeung pamajikan wasyartuhu jeung ari syaratna nikah waliyun eta wali nikah. Masih kene ngabahas rukun ieu perbedaan naon teh perbedaan pendapat ya. Jadi cara tadi teh model cara dina rukun salat gitu. Wasigotun jeung segatna nikah la ghairu bil muhassali hanteu aya liana dina anu dihasilkeun wasyahidani jeung ari dua saksi asyartu eta jadi syarat fidukhuli dina asup kana nikah wal mahru jeung ari mas kawin tordiyu eta nuturkeun alal maquli netepan kana anu diucapkeun wasyartu jeung ari syarat isqati sodaqi naon ngagugurkeun mas kawin yajri eta berjalan syarat ala fasadil mahri kana ruksakna mas kawin luna hajri halna lian panyangger hadzal ladzi ari ieu kaul sohahu anu ngasahkeun ka eta ladzi ka eta kaul annaqadu saha jalma anu naliti wa kullu jeung ari sakur-sakur di hijjah anu boga akal lahu eta tetep kadil hijjah kanu boga akal munqadu ari diturut hada kudu ngapalkeun anjeun kana ieu nadom waqad waroda jeung teman-teman geus datang fil habdi dina ngagegerehan ala nikahi kana nikah wa targibi jeung ngareresepihi dina nikah ahadisun naon pirang-pirang hadis wa asaru katsiratun jeung pirang-pirang asar sahabat anu seueur tetak jejak tapak asar rawa geus ngariwayatkeun al Imam Ahmad saha Imam Ahmad fi musnadihi dina hadis musnad Imam Ahmad anna rajulan sanyana ari hiji lalaki dakhala asub rajul ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu dibasakeun lahu ka itu rajul ukafun saha ukaf bisa lalaki teh disebut ukaf gitulah panggil saja ukaf gitu faqala lahu maka ngadauh ka eta ukaf saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Gusti Rasul ya ukaf he ukaf alaka zaujatun nah boga anjeun nah anjeun boga pamajikan saur Gusti Rasul qala ngawaler ukaf la hanteu aya hanteu gaduh
Qala ngadauh Nabi wala jariyatun jeung hanteu boga anjeun kana jariyah. Qala nimbalan ukaf wala jariyatun sareng hanteu gaduh awewe amat oge. Qala ngadauh deui Nabi wa anta jeung ari anjeun bi khairin musirin eta boga harta anu jembar atawa kaya. Qala nimbalan ukaf wa ana bi khairin musirin ari kaula eta gaduh harta anu kaya anu loba. Qala ngadauh Nabi anta min ikhwani syayatin ari anjeun min ikhwani syayatin eta satengah tina pirang-pirang dulurna setan. Lau kunta lamun bukti anjeun minan nasoro satengah tina kaum Nasrani. Kunta tang tu jadi anjeun rohiban hiji pendeta min ruhbanihim satengah tina pirang-pirang pendeta. Inna min sunnati karena sanyana satengah tina pirang-pirang sunnah kaula an nikah naon nikah. Jadi hiji mangsa aya pamuda dongkap ka Rasulullah. Si pamuda eta sebut we lah ukaf cenah kitu ditaros ku Gusti Rasul. He ukaf anjeun boga pamajikan can? Cek ukaf teu acan Gusti. Hari jariyah boga amat teu gaduh Gusti. Jariyah oge awewean amat oge teu gaduh. Ari cek Gusti Rasul teh anjeun pan boga harta kaya kunaon teu kawin cenah kitu kan. Dijelaskeun ku Kangjeng Nabi eta pagawean anjeun teh min ikhwani syayatin satengah tina pirang-pirang pagawean setan. Jadi jelas sebab nikah eta kan saur Gusti Rasul an nikahu min sunnati ari nikah teh sunah kaula sapalih tina sunah kaula. Faman lam yamal min sunnati sing sajalma anu teu migawe kana pasunahan kaula falaisa minni maka lain golongan ti umat kaula dina hadis anu sajen. Jadi intina mah tina carita atawa naon disebutna teh carita pendek ieu antara pamuda si ukap teh nu ngadongkapan ka Rasul nu dongkap ka Rasul. Jadi di mana-mana aya hiji lalaki atawa pamuda gitulah lalaki lah gitu nu geus mampu geus cukup nu siap dohir batina biayana pikeun nikah tapi can nikah sing kade eta teh sabab eta teh cenah min ikhwani syayatin nu kitu teh cek Gusti Rasul oge anta ari anjeun min ikhwani syayatin eta satengah tina pirang-pirang dulurna setan. Jadi dianggapna dulurna setan anu geus mampu sagala rupana tapi can kawin-kawin dulur setan gitu cenah. Kecuali lamun can mampu mah itu imang geus mampu sagala rupana gitulah. Lain ala kadar mampu tapi geus siap dohir batin, siap sagala rupana gitu. Kunaon make kitu inna min sunnati saur Gusti Rasul karena sanyana satengahna sapalihna tina pasunahan kaula teh nyaeta an nikahu nikah gitu. Anu saterusna syirarukum ari anu panggoreng-gorengna azabukum eta jalma anu lengoh ti aranjeun. Arodilu ari anu panghina-hinana anu maot arodilu amwatikum ari anu panghina-hinana anu maot ti aranjeun kabeh azabukum eta anu lengoh ti aranjeun kabeh. Syirarukum azabukum ari pirang-pirang jalma anu goreng ti aranjeun eta anu lengoh ti aranjeun kabeh
Ja'u datang fil khobari dina hadis Nabi arodilun opo arodilun ari pirang-pirang anu hina al amwati azabul bashar al amwati pirang-pirang jalma anu maut azabul bashar eta jalma anu hirup lelengohan. Jadi saur Gusti Rasul syirorukum azabukum ari panggoreng-gorengna jalma ti aranjeun kabeh di antara anjeun kabeh cenah kitu eta anu lengoh. Anu lengoh mah goreng we. Sakasep kumaha ge ngaran-ngaran can boga pamajikan mah goreng ya gitulah. Ya saur Gusti Rasul ya Nabi saur Gusti Rasul hadis syirorukum azabukum ari jalma anu panggoreng-gorengna ti antara aranjeun kabeh eta anu lengoh. Jadi ti ayeuna mah tah kapanggih nu goreng teh rek sakasep kumaha arek sa naon disebutna teh naon teh tuh jadi pohon deui good looking arek sa good looking kumaha ge ngaran-ngaran can kawin mah goreng pokona. Syirorukum azabukum ari pirang-pirang jalma anu goreng ti aranjeun kabeh azabukum eta anu lengoh cenah ti aranjeun kabeh. Sagelis kumaha sakasep kumaha can kawin goreng eleh kunu wajahna tepati pas tekas tepati kasep tepati gelis tapi geus kawin eta anu alus mah dibanding nu kasep nu gelis tapi can boga pamajikan can kawin can boga salaki goreng ya ngerti Gusti Rasul. Bahkan kadieuna al amwati azabul bashar hari pirang-pirang jalma anu maot eta jalma anu hirup pirang-pirang jalma anu maot eta jalma anu hirupna lelengohan. Arodilu oti dieu paingan hese arodilu ari pirang-pirang anu hina al amwati pirang-pirang jalma anu maot azabul bashar eta jalma anu hirup lelengohan tuh. Bahkan dina hadis anu saterusna jalma nu panghina-hinana maotna kitu nyaeta jalma anu lelengohan. Oh berarti cenah lamun kitu mah jalma anu maot can kawin hina lain kitu maksudna. Jadi di dieu mah jalma anu panghina-hinana maotna lelengohan teh maksudna geus mampu tadi teh sagala rupana geus siap sagala rupana zahir batin itu ieuna wah pokona geus kawin isukan page teh mah tinggal prak we lah gitu geus siap sagala rupana tapi justru ninggal karena nikah eta memilih hidup sendiri gitulah lelengohan teh maot teh misalkeun teh mah kaburu ngajengput ta eta maot nu panghina-hinana cenah. Aradilul amwati azabul bashar ari maot anu panghina-hinana nyaeta jalma anu lelengohan tuh takana geus mampu mah nya nu wanaon deui gitulah der we siap mah dohir batina biayana siap marabanana teu nu wanaon deui bisa kaburu maot kitu mah ge ai catet ye syirorukum azabukum ari pirang-pirang jalma anu goreng ti aranjeun kabeh nyaeta jalma anu lengoh yang jomblo yang sendiri nyaeta lengoh di dieu teh memilih ieu teh lah gitu nu sagala siap tapi mung kawin mung nikah gitu maksudna nama kadinya. Jeung deui nu saterusna nyaeta ari pirang-pirang jalma nu panghina-hinana maotna
nyaeta anu jalma nu hirupna lengohan gitu. Di dieu maksud nu tadi ge anu syirarukum azabukum teh anu pirang-pirang jalma nu goreng ti aranjeun kabeh anu lengoh teh kitu maksudna mah sagala mampu sagala siap gitu kan, tapi ninggal kana nikah mung nikah gitu. Sedengkeun nikah eta kan min sunnati saur Gusti Rasul sapalih tina pirang-pirang sunnah kaula. Saterusna waqala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaros sabab he golongan pamuda, manis tato amin kumul ba'at saha jalma anu mampu ieu jalma min kumul ba'at satengah ti aranjeun al ba'ata kana ongkos kawin, palyatazawwaj maka kudu kawin si jalma. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat man kana saha jalma kana anu bukti ieu jalma zataulin anu boga kajembaran harta palyatazawwaj maka kudu kawin eta si jalma. Wa manista to'a jeung saha jalma anu mampu alba'ata kana mere ipekah nikah bekal kawin, falyatazawwaj maka kudu kawin eta si jalma. Fa innahu maka sanyana nikah aghaddu lil basari eta leuwih nungkulkeun kana paningali, wa ahsanu lil farji jeung leuwih ngaraksa kana farji, wa malam yastati jeung saha jalma anu hanteu mampu ieu jalma kana nikah teh fa alaihi bisyam maka misti kasih jalma naon kalawan puasa. Fa innahu maka sanyana puasa wijaun eta jadi ubar, au qati'un tegasna anu megatkeun li syahwat kana syahwat. Jadi dawuhan Rasul pamuda-pamudi saur Gusti Rasul, sing saha jalma ti aranjeun kabeh anu geus mampu geus aya geus boga jang biaya kawin jang nikah, palyatazawwaj maka kudu nikah anjeun anu geus mampu nyata mampu teh tadi teh siap sagala rupana gitulah. Man kana dzataulin sing saha jalma ti aranjeun kabeh anu boga harta anu jembar beunghar gitulah aya jang bekal kawin, tetap saur Gusti Rasul palyatazawwaj maka kudu kawin anjeun. Sing saha anu kawasa kana ipekah nikah palyatazawwaj itu. Jadi intina mah kieu sing saha jalma ti aranjeun kabeh anu mampu anu geus cukup sagala rupana geus siap dohir batin siap itu ieuna gitulah, menang memperhitungkeun teh meureun dihitung-hitung dah pasti jang hias sakieu jang ipekah sakieu mas kawin naon gitu kan, beurangna dangdutan misalkan pentingna pengajian sabar mah teu kudu kitu, anu penting mah sah menurut agama sah menurut negara gitu kan. Tapi ari ku zaman ayeuna makan teu kitu teu rame geus siap ye dohir batina geus siap sagala rupana kudu kawin cek Gusti Rasul kudu kawin anjeun. Ngan cenah lamun can mampu tuh cek Gusti Rasul lamun can mampu puasa we lah. Sanyana puasa eta bisa jadi ubar, tegasna bisa jadi nahan kana syahwat atawa megatkeun. Ai qati uli syahwat tegasna megatkeun kana syahwat. Gusti Rasul oge nitah teh miwarang teh kanu geus kawasa, kanu geus mampu. Manis tatoa kanu mampu, kanu siap sagala rupana, ari kanu can siap mah da puasa we cek Gusti Rasul ge ulah masa-masakeun teuing. Ieu mah kanu geus siap gitu. Kana lamun ngerasa geus siap, ngerasa geus cukup sagala rupana, biayalah pokona mah suka pake toge misalkan tinggal prak ya tunggu naon deui nikah saur Gusti Rasul
gancangkeun nikah. Fal yatazawwaj maka kudu nikah anjeun. Kitu nya. Fa inna nikah sanya nikah min sunnati eta setengah tina pirang-pirang sapalih tina sunnah kaula saur Gusti Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miskinun rajulun laisa lahu imra'atun wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.